Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Wa maza wa ma sareng ari naon, wa maza sareng ari naon yang fa'uka eta mere manfaat ka anjeun. Naon ilmu ka ilmu anjeun. Wanas wahtar watuka sareng kabeungharan anjeun. Au jamalu saubika atawa gindingna saena baju anjeun. Wa wajhika sareng rarai anjeun. Ma'a kubhi akhlakika sarta goreng akhlak anjeun. Wasu'i adabika sareng goreng adab anjeun. Qala nyarios saha al mutanabbi Syekh Mutanabbi. Wa mal husnu sareng henteu arigo alus fi wajhil fata anu aya dina wajah pamuda. Syarofan eta jadi kamulyaan lahu ka ieu pata. Iza lam yakun di mana-mana henteu aya itu husnu pipi'lihi eta dina pagawean pata wal khalaiki sareng pirang-pirang akhlak. Wa qala sareng nyarios saha Di'bilun Syekh Di'bil. Wa ma husnul wujuhi sareng henteu ari saena pirang-pirang wajah lahum ka itu pata. Bizainin eta jadi papaes. Iza kanat di mana-mana aya naon khola ikuhum pirang-pirang akhlakna itu fata qibahan eta anu goreng. Wallahu a'lam bishawab.